sayang, naon sababna akang mutuskeun cinta ti enning kaimutan janten teu damang. Aduh Gusti tolongan. Duh eneng sayang, akang hampura midua cinta, akang tos sulaya mutuskan cinta anu begitu sucina. Aduh Gusti abdina langsa kabogoh abdi midua cinta. Aduh kumaha nyeri hatina kabogoh abdi sulaya. Duh eneng sayang, akang hampura mutuskan cinta karena midua akang teu kawasa nyaritakeunana hate akang raheut kacida. Aduh akang eneng tersiksa di dua cinta anu akhirna eneng teu bagya karena anjeun sababna. Aduh eneng akang teu tega, akang ngadangu eneng tersiksa, tapi da kumaha kieu buktosna akang hanjakal akhirna. Aduh akang kunaha akang teh atos teu cinta ka eneng teh anu menderita ku cinta. Duh eneng sayang, atuh ayeuna urang silih hampura akang nyuhunkeun muga salira ngahampura ka ana. Akang sayang atos kapalang ayeuna eneng atos teu sayang sareng deui eneng atos teu cinta karena anjeun tersiksa. Waduh, memang akang teh atos berdusta ka eneng teh, tapi ayeuna akang hampura nu akhirna tersiksa. Tapi kumaha atuh ayeuna eneng teh malik jadi teu suka ka akang teh najan salira nu kasepna kabina. Aduh Gusti
Pangeran abdi ayeuna abdi ngaraos nyari ku hiji istri anu dinyeri napas sigarek berhenti.